Raka Prabu puputon kemang kadaton sembaheun abdi sapangeusi nagri hamba sapangeusi negara nampi kana pembage salira kalayan nyangakeun sakus konyo panjenengan puja stuti sampean ditampi dening hasta kali disimpen puluning hati pun dening mastakai matur nuwun Raka Prabu atuh kali nanti eta boh minanten darwe kaluputan ageng sareng alitna di luhur sahibas dampal mugi tiasa ngahapunten kana kelepatan rai dalem urang saling malu dina rupaha kasalahan urang saling lubarkeun Sokomo akan telanceuk panggedena guru ratu wong atua karo kadang tua boga lalaki wajar diaku bapa seolah-olah gaganti bapa ai bapa kanu jadi anak eueuh dunya kinasihan pan tong bujeng hinga ngeunaan kanyaah ngeunaan buraona oge inung bapa mah kadangkala geus ngahampura leuwih ti heula meureun kitu lapan ku akang dina waktu ayeuna Sokomo bari jeung aya kawajiban nyaeta islah antara urang jeung urang malah hampura teh sing jadi jembatan urang pindah tina laku lampah salah kanu bener leres malah hampura ieu lisan kudu nepi kana ati ulah sasamet sungut unggul leres kitu oge akang sarua kasalira bilih dina sepak terjang banting tulang di negara anu sakitu lilana bisi kasebit cepil ka pragmana kasebit ati muga salira oge tiasa ngahapunten kana kalepatan akangi sami-sami Raka Prabu sami-sami saling we dina lebah dinya menya perkawis eta mah atuh salajengna aya pikeun saeun naon ngaging si linggih piwarang linggih di kanang sapi nya hiji jeung jarami kulan bari gigireun teh jarami tukangeun balong laras kulan bari jeung goblok ablak dihareupeun itik jeung hayam bakal sapi nya tansah diajeng-ajeng mangga gerawak cabalak ih timbalan kieu ieu teh saperkara akan ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan anjeun geus nyosan kana pangangkir akang dina poe ayeuna timbalan memang aya perlu akang kahiji salaku raja kadua salaku pribadi salaku raja akang ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna ka Kipatih miwah reng-rengan sajumlah tina dasar rasa rumasa akang salaku raja asa hampang pagawean dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara mun tea dibantuan ku deuri aranjeun kabeh jadi enteng sabab dina ngokolakeun nagara anu sakieu legana tangtuna PR teh pastina teh bakal bisa beres roes bakal bisa rengse kulantaran gawe babarengan leres kurang cage paheyeuk-heyeuk leungeun paantai-antai tangan mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak sapapait sama manis sabagja jeung satanggung jawab malah akan ngeukehan kaarandika kabehanana supaya ieu laku lampah teh ulah ungut kalinduan ulah gedang kaanginan jejeg anjing ulah nepi ka urang kabaut ku sifat pribadi anu bisa ngadoreksakeun kana sifat nagara jeung bangsa malah manar sing bisa misahkeun antara pribadi
antara urang salaku pejabat publik, pejabat masyarakat. Leres. Sabab teh saeutik. Pejabat-pejabat dina ngalakonan pagaweanana teh bari jeung sok mamawa pribadina. Anu tungtungna kaituna bakal ramat kamale mamaan kau temais temelem rahayat nu jadi korban. Leres. Saperti hana ngayakeun kawijakan. Sabelah mata mah dipandang teh hade muncek pribadi, tapi cantang tuh muncek umum mah kadang-kadang goreng. Leres. Tah ieu anu kudu dikaji, anu kudu dievaluasi, malah akan terbuka pisan nalika aya kritik jeung saran anu nepi ke diri akang, jeung mangsa akang kaleuwihi panggeuingkeun panggebrakeun. Leres. Da sifat akang manusia, da sifat akang makhluk tungkul tempat keluputan semenit ganti sajam robah jang nyi sore rajin teraka pake isuk eta ciri ning makhluk. Leres. Yuk urang saling geuing, yuk urang saling menerkeun dina kasalahan, saling ropea. Leres. Tah anu aya patula patalina jeung jabatan yen PR tadi ceuk akang loba keneh teh sok timimiti ayeuna nepi ka kahareupna urang nguriling ka tepi miring anya cerang ka padesaan teh urang pada dibarengan ku kaikhlasan jeung kawuningan galih. Eta beres. Kaikhlasan jeung kawuningan galih teh kudu dibarengan kudu karena ibadah. Sabab eta teh tangtuna oge bakal jadi ibadah, bakal jadi amal keur urang anu hade. Sabab setiap pagawean teh sing bisa ngahasilkeun salametna dunya jeung akhiratna. Cinekna ieu jabatan urang salaku pejabat jadi hasil anu nyalametkeun urang boh engke ayeuna di dunya, boh engke di akhirat. Leres. Ulah janten laknat panginten tah eta. Sinjanten rahmat we. Najan bari jeung urang wujud diu awak buta diri terahing rasaksi. Leres. Munggu pangeran mah maha tingali. Bujeng hingga kana lengkah paripolahna manusia kana uteukna ati oge uningaeun. Waspada permana tinggal. Ya, leres. Da kadang kala ai bangsa urang mah bangsa buta masuk di api lain. Kadang bangsa urang mah bangsa setan masuk dipandang sebelah mata, malah sok kadang dipandang negatif ku bangsa manusia anu liar. Sabab numutkeun palasipah cenah ai buta teh poek. Poek pikirna, poek hatena. Lolong setiap jelema anu poek hate disebutna buta. Leres. Kabangsa urang kadang-kadang sok kahinakeun. Ku disebutna kitu teh da rek teu kitu kumaha sidik syariat awak urang teh buta. Leres. Ngan buta di dieu meureun nyokona kana hate. Najan urang awak buta tapi laku asup kana aturan agama jeung dari gama yakin dipeunteun ge hade pisan ku Gusti Numur Bengalam. Leres. Ya, timbalan. Balik-balik kanan awakna manusia jerona buta. Urang ona mah buta awakna jerona manusia. Tah loba pisan manusia jerona buta. Leres. Ya, timbalan. Kitu. Rek teu geuleuh kumaha sok ngai ngomong-ngomongan manusia ngaromongna teh. Judi laku lampah setan. Main selot laku lampah jurig. Laku lampah setan. Maling laku lampah dedemit.
mabok laku lampa setan padahal can pernah nempo pocong seselotodan kulantaran mabok minuman keras can pernah nempo suster ngesot open BO leres can pernah nempo muring kaoyo leres da gening ninggal di Ciherang oge dalam manusia unggul di sisi jalan ari wujudna mah tapi eusi-eusina jerona teh buta leres tanu kitu hirup teh teu beda ti kadongdong di jero di luar lemes di jerona remet ramatan bari ramatan oge matak nyelakakeun kana diri leres tah ongko deui pan sidik urang salaku ais pangampi pejabat di negara tantu lamun urang laku lampa seperti kitu cilakana luar biasa kahiji rugi ke urang sorangan kaduana rugi ke masyarakat sajumlah tapi untung pan urang mah di negara lamun ngudag bayi data di negara urang setiap tahun teh aya wae kamajuan tina infrastruktur aya wae pesatna teh loba investor anu sok ngasupkeun investasina nyuntikeun dana anu ngabuahkeun lapangan pekerjaan ti kidul ti kulon ti wetan ti kale leres tah ieu anu ku urang sok lakonan sok urang tanjeurkeun kalayan sing leuwih giat botina keamanan katertiban jeung sapuratina leres da geuning ai bangsa nu luar negara mah manusia geuning sok loba geuning ai hiji negara kacaritakeun beunghar negarana subur makmur gemah ripah lojinawi alam anu luar biasana tapi kahirupan masyarakatna tumpang tindih kumaha tumpang tindihna teh ongko disebutkeun beunghar tapi rahayatna balangsak salangsara kadang-kadang anu beunghar-beunghar anu ripuh-ripuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar-lapar leres tah sing jadi evaluasi kana lebadinya leres Gusti tah eta ngeunaan kaula salaku raja ayeuna kaula rek ngomongkeun ngeunaan pribadi leres kaluar tina konteksna kaula salaku raja jeung sampean salaku patih kaula teh hayang curhat ieu hati ke hati da ieu bade curhat beli bade di pareman heula CCTV-na teu kudu lah geun bae aman nya bilih kitu tah bisa nalingakeun kieu ye ti lan kaula teh panbogaana anak kaula teh awewe hiji-hijina si Nyai Dewi Pujaningrum si Nog bebereumna si kanyaah apa leres anu kiwari teh gede geus dewasa eukeur dimangsa baheula bila tungdula dirorok teh ku kaula da sidik indungna parantos ngantun dina mangsa ngababarkeun pun anak oh nya burusut tuluy salirama malah didinya kaula teh kedalisan moare kawin deui da sieun engke boga pamajikan anyar sieun teu nyaah kanu jadi anak da geuning info ai indung teh sok ngaleom leres sok nyiksa leres tak eta nu jadi kasieun aing teh leres tapi dai nafsu mah kaula sarua jeung batur umum oh gitu nya lajeng tabeatna dileutik nepi ka sagede kieu da sidik kaula teh indung ongko bapa ongko ngagulangkep leres nyaho kana karesepna nyaho kana kabencina nyaho kana fobiana
nyaho karena bintang zodiakna makanan favoritna seblak ceker leres nepi ka apa foto profil dina Facebookna nya gambar samangka barengan jeung ucing oren leres TikTokna apa malahan TikTokna oge followerna oge jutaan da sidik pun makitu gini selebgram ongko tapi disebutkeun selebgram da TikTok teh ukur kitu we mana nempokeun beungeut tunggul aing ngomong matara daerahan tapi loba we nu nongtonna teh loba anu mere gipna malahan bohir-bohir teh sok main TikTok teh sok ngagip teh nya spenderna teh nya Pak Haji Ne marukana Haji Yogi komo mah pangresepna teh leres kitu-kitu Abah Alit Polda jeung Pak Haji Ajang Bapak Danyon tidak pelopor batalion Brimo Polda Jabar ngepen resepeun ku lucu ku imutna da rek teh kitu kumaha sidik anak kaula mah flash jeung indungna da indungna teh widadari baheula kieu-kieu oge aing teh pati nya ge goreng patut aing pamajikan mah widadari sia leres batak nya leres tah nurun kagelisan anak kapun anak memang kulobana nu ngepen boh tina media sosial itu ieu eta mah pribadi manehna we leres ngan kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudahna kulantaran anak kaula teh nempokeun tabeat anu beda ti tabeat anu beda kumaha ti dibawa ngajak bareng dahar teh jeung kaula teh caman cemen ayeuna daharna teh tedamang boa disebutkeun tedamang da kual teh ditinggalikeun termometerna teh biasa teu panas teh ieu da paur bisa aya naon-naon bisa aya gejala tipes nya leres ngan ngahimpun tina omongan-omongan ti para babu anu sok nyerengan manehanana leres cenah si nyai teh lamun sok di kamar cai teh sok lila bari jeung hahariringan leres nalika manehna aya hujan sok init ka patamanan nyokot kembang bari jeung tatarian oh gitu tah ieu anehna teh tara biasana tara teh sasarina cing numutkeun ka manang maneh da maneh mah anak teh loba lin leres Gusti sabaraha anak teh maneh teh 40 abdi mah nakar-nakar deung anak teh seunda ai simpuring mah pan nyawa sorangan abdi mah pun bojo teh pan siluman ucing sekali anak kan teh pan 8 abdi mah paling loba 10 nya paling leutik 5 di gunung-gunung teh 40 mun anak teh 40 can incu geus reuteum aya 100 na wah wow jeung hiji-hijina bagi tante bakati ku loba pada cing kira-kirana numutkeun ka manang ti maneh naon tapun anak teh boga kunaon nah beunang kasakit naon kira-kirana tapi punten Gusti bisi abdi ngalalangkungan ai pangrasa ku abdi mah eta mah atas katebak pisan ku abdi mah da naon teh nya penyakit tuang putri tos ka ijir ku ajeuna mah geus kapangi parantos ka penak cing naon upami numutkeun kana kapercayaan simpuring
tuang putri teh keur kaserang penyakit galau. Galau leres. Galau teh naon? Galau teh wadah cai anu gede. Galon kalakah bercanda sia teh. Eta mah atuh galon sia teh. Galon mah nu loba caina, aya jairan teu geuning nya. Hayang di teh mah ku palit sia mah. Hayang di bangkol meureun. Hayang di brogol sia mah. Piraku teu uninga galau ku si teh. Heuh naon? Piraku teu apa? Galau teh kasakit birahi. Cindekna tuang putri teh keur kapentang asmaragama ku jajaka kabetrik birahi ku lalaki. Eta cik abdi teh. Wah, sia. Nah, maka jeung wah, teu mungkin. Teu mungkin. Teu mungkin atuh. Teu mungkin na. Ye. Loba pangeran-pangeran anak raja, kolega-kolega ti kaula, loba anu ngalamar ka ieu tempatan kurang kumaha kasepna. Kurang kumaha balaleunghar. Kabeh ditampi tah. Cacak dimareunghar. Kabeh eueuh anu ditarima panglamarna. Ayeuna si Nyai keur kaserang penyakit asmara ka lalaki. Teu mungkin. Siapa mau halang? Ye, da cik abi mah kitu pisan. Anu kaijir mah kitu. Da disebut gelo encan, pan. Tong ayeuna sakanak aing nyebutkeun gelo. Sanes mun teh mah pan teu. Gaduh. Upami tuang putri leres pisan cek kamanang simpuring keur beunang ku penyakit birahi. Bade kumaha salira? Cobi ulang. Nya atuh. Bunga nu aya, bunga. Bagja nu teh papadana malahan aing teh hayang buru-buru boga incu ieu teh teh. Tah gini. Dianti-anti pisan bulan marukana itu. Tapi piraku heueuh teh. Hah? Manya teuing make jeung si Nyai bogo ka lalaki. Gusti, na make jeung manya. Dadunya mah papasangan. Kulon wetan kidul kaler poek caang awewe jeung lalaki. Tah lalaki teh pasanganna jeung awewe. Kitu oge awewe pasangan jeung lalaki. Laras. Pan poek teh jeung caang. Pasanganna teh. Piraku awewe jeung ngiji, sok. Awewe jeung lalaki. Ngiji mah jeung halodo. Geus aya papasanganna. Piraku itik jeung sapi. Nya. Tuh. Kecuali disilangkeun. Pieu dinya. Tapi can teu daekeun betus ka aing mah ti, lan. Teu daekeun betus eta budak ka kaula teh. Keun. Da biasana mah sok ragap kanu jadi kolot mah. Nya sok eureun kuletah aing ka kolot. Urang curhatan, cucira curhat jeung abdi gitu. Nah, sangakeun ka mangna. Bejakeun we kitu Gusti piwarang tuang putri ka dieu urang ngobrol jeung abdi. Paman nuhun neng. Punten kapengkeran ku kaulanya. Punten om. Sawios teu nanaon sayang. Aduh sayang. Aduh. Naon? Mun lain anak lanjut. Nah kumaha kulan? Mau teu dikawin wae. Untung dina awak ayeuna hate aya iman. Rambut kot ka ngagaling muntang kitu. Irung kuung-kuungan. Aduh. Eta punuk kule. Punuk depi ka bodas kitu Gusti nu aku. Kata eueuy mah makade. Keur geulis teh nya beunghar nya kayung-yun. Bari jeung katingali etikana. Someahna sopan santuna. Najan bari jeung pangkat saana pun paribasana tapi ngajin kanu kieu patut teh. Sasaha teh ngajin we kulan. Teu oleh suntangan. Nah, ai anak aing. Kumaha kulan? Aing keur dahar ditepas teh, teu bener-bener acan disepak we dahareun aing teh. Dasar siluman uji. Nya malum ti sato atuh. Nu hiji aing keur dahar teh nu hiji modal. Gigireun. Nu hiji nguseup.
kot kekaruan ada pulau bating budak itu jadi teka rorok teka gero nya tansah diajeng-ajeng aya pikir naon Ramad Dewaji nyai kaulanun kieu ye ai kaperluan mah aya ngan ieu teh bisi ieu mah bisi ragap ngobrol jeung ama bisi heurin kuletah nyai tah anu rek panjang lebar cumarita mah tuang rama paman si Amang tuh hai kitu hayang ngobrol jeung salira sae atuh sok nyi hareup ka tukang sadaya-daya mangga punten we atuh ama sok deh kumaha paman aduh naon deui jual hadeuh we yo ngagibri we geus kitu Gusti pasti jual geuper we payuna nu geulis makulan aya pikir naon paman begini neng geulis jual mamalayuan we paman teh disuruh sama tuang rama Neneng sudah harus tahu tuang rama tuh adalah seekor raja seorang goblok dari seekor ohnya seorang raja seorang raja itu pastinya selalu harus fit awaknya harus fokus juga uteknya ya betul tapi kan dipacampurkan gitu nah oleh karenanya hei bulan Gusti Sunda we Sunda da ngartieun anak aing mah kok ngartosieun ngartieun beda pisan jeung anak aing kumaha bulan geus Indonesiaan we ngomongna teh ngomongan pangaraha atuh rajin karek nyaho kana Sunda nu apalna teh botak we hungkul botak dengan ngobrol botak we jeung anjing obong eta nu betes teh merukana tapi kitu ge nya we nyaah aing mah ngaran ka anak mah bulan atuh beri jeung keur ulang tahun eta nya nya ayeuna pisan tuang rama teh hiji raja anu tangtuna lamun teh kaganggu hatena pasti kana digawena teh ngurangan moal sumanget sagedengkeun kasumangetan tuang rama teh diantarana teh ningali nu jadi anak nyata neng aya dina sehat lahir aya dina sehat batin anu tangtuna dipihara pisan yen ku tuang rama teh balakana salira naon margina sobi ai margina teh tadi terus ngobrol sareng mang curhat ngeunaan salira upami dicanak tuang sok caman cemen sok aluman alimen upami sok teh mah ngadangu cenah di para babu anu sok nyerengan salira teh upami di kamar teh cenah sok kahariringan sok tetemang di kamar cai sok lami nya nguyek malukana atuh di patamanan sok tatarian sok komo lamun hujan memberi meti kemang eta sok awangan kontrak teh kadang-kadang sok melong kosong ongko nya tak ieu nu jadi pasal teh kahariwangna kamelangna kolot ai ceuk mang teh oh tuang putri menyeneng nya keur kagendam asmaragama kapetik birahi falling in love nya nah katinggang eceng sedang I love you bulan lajeng tuang rama teu percanten da kulantaran seueurna anu panglamar ka dia oge seueur ditampik salira teu sidikna ditolak anu tungtungna ieu teh saling salahkeun saling benerkeun ongko nya tah tibatan babaledogan kitu supados caina herang laukna beunang mangga salira ning dipentak ka dewasaanana mang percanten salira teh istri anu solehah Isti Nuraspati ai setiap istri anu solehah murangkali anu solehah teh pasti moal daek nyugak kana hate sepuh Mandai ngaraheutan panuhun neng
mun teh salah mang ngeunaan etap jawaban salahkeun lamun eta kunaon neng laku lampah bet kitu teh nah aya kapal lain naon kitu tah Dewi Pujaningrum barang mireng kasauranana ieu pamanak wajeun asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan boga rasa bener seseranganan horeng simana horeng nyugak karena hatena ingkang rama kayaanana atujuh karena pangkonan ingkang rama raksadewa obat aman kunaon nyai aduh hapunten kaulah hapunten aman ai saya nama cepret putra dalam tos kieu laku lampah parantos ngarahetan kana teh salira beres kula ai manawi teh moal bade papanjangan sapertos kieu laku lampah saperti kieu kaula amapunten tuwah ya no henteu nyai henteu ama sotenya ama sote melang ingis ku bisi rempan ku sugan ingis anu jadi anak kumaha onam hariwang ai sepuh makula sidik salira teh anak ama hiji-hijina nu dinangna dinengle nirna geus nog bebereumna nog beres kula pilih kaula ngajirnosa mangga kaula ridho dicepret ku salira ama geus ketong mewe tong mewe kunaon aduh kagagas aing meni kawas ningali acara termehek-mehek berkana tuh kieu pisan acara bedah rumah teh henteu nyai henteu kulantaran melang kulantarannya kanu jadi anak ama kieu teh no hariwang ai sepuh dibela adu hulupet nyawa paribasana henteu amat teu doh ngan anu jadi pertanyaan teh nah salira beut kieu biasana ge toblak tara digenggam disembunyi-sembunnyikeun tara digenggam salamina ge dibuni-buni tah eta udah bakal bati ngobrol jeung budak teh kieu tah nya hapunten atuh kitu carana mah kaula nun punten amat tiasa ngahapunten kaula dihampura pisan ku amanah dihampura mang hapunten kaula dihapunten sayang Aisyah sayang bari gelel atuh anu teu nyaah ieu mah nyaah tanakannya eta mah nya atuh aya kitu carana mah kaula bade balaka ya tah hade kitu sok balaka ka ame reug-reug ame pageuh kayakinan ama lamun teh aya kahayang naon sok mumpung aya keneh ama di alam dunya penju menang keneh paribasa teh mun kongang mah ngangkat gunung paribasana dipentak ku anak daek tunggu jeung ingan angkat gunung angkat barbel oge serba beregeg gini cicing sia kelunturkeun wibawa kumara aing wae hareupeun anak teh nya bisi hayang komplek di Gaharu sanes eta ama bisi komplek di Padma bisa kontek ka Haji Ende jeung Haji Yogi sadaya-daya kaula nu sanes eta nepi ka hoyong ku kaula teh cobi lain sanes bisi hayang kendaraan sok bisa yang motor listrik gitu bisi hayang kendaraan maung naon urang ka Paalit ka Paajang sanes kaula nun sanes kana kendaraan kaula mah lain sanes
Billy bade usyup si Mano. Ya, masih ayam jejer. Anak aing mah tara nguseup urek kok henteu. Ya Billy kitu pan beda kumaha teh. Nya atuh. Sirik awewe. Ada napi bisa yang itik. Itik. Urang kontek ka pajinana. Itik kata sapi Nya. merukana tuh. Di pajinana mah aya itik eueuh huluan. Ayanya, aya da terus dipuncin. Sia mah. Mun tampilingnya. Jadi hayang naon? Tapi ama ulah make jeung bendunya. Moal. Ari kolot teh moal atuh. Lamun teh mah karada kaduga ku ama dicumponan bagja meureun. Lamun teu mikir dua kali heula. Diemut heula. Ai salarasna teh kaula teh aduh kumahanya. Cok kumaha. Balakageun. Ama nya. Laras pisan saur paman tadi. Yen kaula kieu teh kulantaran kaula teh Naon? Ada. Kitu teh ama. Naon kitu teh jol kitu we sih teh. Teu buku. Teu kaharti. Heh? Si tika hartos neng. Cing.